Pamirsa sadaya patpang deui sareng simkuring Nabila dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor 2022. Anu lumangsung di tabuh 8 di ka tabuh 5 di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 lomba kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng, biantara, maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carpon, nembang pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu dilubiung dina ieu kegiatan. Para pinunjuk barisan dipaparin hadiah mangrupa artos pembinaan, tropi sareng piagam. Pinunjul kahiji tiunggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Primaranisa dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung ti tabuh 8 dugi ka tabuh 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng, biantara, maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carpon, nembang pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu ilubiung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa artos pembinaan, tropi sareng piagam. Pinunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur. Wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Naysila Febrianti dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung ti tabuh 8 dugi ka tabuh 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng, biantara, maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carpon, nembang pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu ilubiung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa artos pembinaan, tropi sareng piagam. Pinunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa anu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Muhammad Untung dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabuh 8 dugi ka tabuh 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun aya eta ngadongeng, biantara, maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carpon, nembang pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu ilubiung dina ieu kegiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa artos pembinaan,
tropi sareng piagam pinunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa anu sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun festival bahasa ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 anu lumangsung di tahun 8 Juli ke-25 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng biantara maca sejang, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis karpon, nembang pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu ilubiung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparinan hadiah mangrupa artos pembinaan, tropi sareng piagam. Pinunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mung sakitu anu pihatur wilujeng patepangan deui dina warta anu bakal dongkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana patepang deui sareng simkuring tukun pauji dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngaayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 anu langsung di tabuh 8 dugi ka tabuh 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng diantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carpon, nembang pin pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu wilubiung dina ieu kegiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa artos pembinaan, tropi sareng piagam. Pinunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring paridana hayu dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 anu lumangsung ti tabuh 8 dugi ka tabuh 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng biantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, tulis carpon, nembang pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu ilubiung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa artos pembinaan, tropi sareng piagam. Pinunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Nabila Maisyari dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor nyiapkeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 anu lumangsung di tabuh 8 dugi ka tabuh 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng diantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis cerpon, nembang pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu ilubiung dina ieu kagiatan. Para tunggal baris diparin hadiah mangrupa artos pembinaan, tropi piagam. Pinunjul kahiji di tunggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana kapang deui sang simkuring Muhammad Zulkifli dina warta Sunda.
simkuring bade ngabikeun warta anu disahkeun ku redaksi. Salasa 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyampaikan Festival Tunas Bahasa Ibu Jempol SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu langsung di tubuh 8 ke tubuh 5 santos di SMP Negeri 3 Cibinong aya 7 rupa anu dilombakeun nyaeta adong diantara macam sajak macam jeung nulis aksara Sunda nulis campuran nulis 8 sabola anu libutan dina ieu trofi sareng piagam tinjau kali itu tunggal bakal lomba bakal Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pemilikan anu itu anu kapihatur dengan pamantekan deui dina warta anu bakal diungkapkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana patepang di sareng simkuring Mbah Fadilah dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi Salasa Kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jempol SMP Kabupaten Bogor 2022. Anu lumangsung di tahun 8 hingga tahun 5 di SMP Negeri 3 Cibinong aya 7 rupa kata pulang anu dilombakeun nyaeta ngadongeng diantara maca sajak maca jeung nulis aksara Sunda nulis carpon nembang kuku jeung gorangan aya 108 sakola anu ilubiung dina ieu kagiatan para pengunjung harus dipaparin hadiah mangrupa atas pembinaan penulisan sareng piagam pengunjung kahiji diunggul mata loba bakal ngawilkeun Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pemirsa mun sakitu anu kapihatur wilujeng patepang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patutung deui sareng simkuring karin dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Selasa, Kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung ditabuh 8 dugi ka tabuh 5 di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng diantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis smartphone, nembak buku jeung gorangan. Aya 108 sakola anu ilubiung dina ieu kagiatan. Para pilunjul baris dipaparin hadiah mangrupa atos pembinaan, trofi sareng piagam. Pilunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mung sakitu bae anu kapihatur. Wilujeng kapatepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.